Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Si Olokejo Sandaga deanya Sandaga Si Olokejo bagian ke-3 karya Kang Rompis nya. Kumaha salajengna ilalakon Sandaga teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Ieu gegentos carios Sandaga anu aya dina YouTube anu dipidangkeun secara live. Tah ayeuna mah panginten urang fokus dina ngadongengna nya, digentos anu tos dipedar. Sateucana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayananya, kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepasna nya. Oke di Padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras motongnya, di pasar, di kantor, di pabrik, di perjalanan, di tempat cukur. Oh pokokna mah kum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Oke ulah hilap di like di komennya bala wargi sadayana sareng di share linkna ajak gitu urang Sunda supados ngarariung di dieu nya dina YouTube-na Kisah Tanah Sunda urang ngadangukeun dongeng. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nu tangtusna aya sponsor nya bala wargi sadayana ieu mah etang-etang parodi we gitu. Dongeng ala kiwari nya zaman kiwari saumpamina ngaros kahibur terasa hoyong apresiasi dah biasa kana nomor dana da ieu nya tanapi nomor rekening sabaraha we gitu saikhlasna. Langkung raos upami ieu dongeng teh disambungkeun kana speaker aktifnya ngageleger gitu. Asa waas pokona mah asa dongeng baheula. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Olokejo atanapi Sandaga bagian ka-3. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung gisilah aduh alah kitu temal si Bogu bari humarurung pikiranana selang inget selang henteu awahing ku ngararasakeun ka nyeri.
Sandaga teu ngomong deui terus bae nyampeurkeun ka eta awewe. "Hayu Nyai, urang balik." Pokna Sandaga bari melong sakedeung. Eta awewe ukur unggeuh terus bae leumpang nuturkeun Sandaga. Sapanjang nyorang jalan leuweung tutupan daya nu nyarita noyod bae laleumpang ngahaja pikeun Sandaga mah manehna hayang geura nepi ka wates pakebonan anu dipikasieun bisi bae eta begal teh loba baladna lain sieun kunying hareupan para begal tapi anu diwayagah teh kasalametan eta awewe anu matak leumpangna teu bengbatan ngarah gancang nepi nya akhirna mah Sandaga jeung eta awewe nepi ka wates pakebonan jalan anu kasorang nurugtug pinuh ku jujukutan. Cacap eta jalan beras bae ka pakebonan anu pinuh ku tangkal sampe beh girangeun ku tangkal jagong ngan memeh nyorang cukang leutik eta awewe jug ngedeprek jigana mah teu kuat kuripu beungeutna meuni sepa kesangna meuni juuh maseuhan awakna. Sandaga ge teu kebat leumpangna bari pok bae tumanya. "Kunaon Nyai?" Ceuk Sandaga bari panonna mencerong ka eta awewe anu kaayanana matak pikawatireun. Beungeut meuni kalotor buuk awut-awutan semu gimbal komo bajuna mah geus teu mangrupa saroeh jeung kacidala geduna. "Aduh, kuring geus teu kuat leumpang Kang. Awak karasa ripuh jeung nyaruh ieu teh. Lantaran geus 3 poe dibawa apruk-aprukan ku nu jarahat. Arang langka dibere nginum. Sumawona dahar mah anu matak awak teh laleuleus taya tangan pangawasa. Ngan untungna aya nu haat nulungan ka kuring nyaeta Akang. Hatur nuhun pisan Kang." Kitu pokna eta awewe estu matak pikarunyaeun keur Sandaga mah. Geus kabayang ku manehna kumaha ripuhna dibawa aprak-aprakan ku para begal. Geus tong jadi pikiran Nyai, da ayeuna mah geus salamet. Mata kitu ge aya pitulung pangeran, Nyai kudu katulungan keneh. Samalah begal lagi geus teu walakaya. "Ari Nyai teh saha ngaran jeung urang mana di?" Ceuk Sandaga tumanya ka eta awewe hayang apal kana asal muasalna jeung jujutanana. "Ngaran kuring teh Dewi Lasmaya. Ari lembur mah ti kademangan Kertagiri. Ngan hampura kuring moal bisa cumarita panjang lebar. Lantaran di awak teh teu kuat leuleus. Sirah karasa lieur deui Kang." Pokna eta awewe anu ngaku ngaranna Dewi Lasmaya. Manehna geus bener-bener ngarasa ripuh meh-mehan katurelengan. Barang ngadenge ngaran eta tempat, Sandaga meuni ngaranjug kusabab eta tempat teh kacida jauhna. Sandaga jadi bingung kumaha nulungan Dewi Lasmaya, sasat manehna ge pan kakarek mulang ka lemburna. "Lembur Nyai teh kacida jauhna. Akang moal bisa nganterkeun ayeuna-ayeuna lantaran Akang ge karek mulang teh ka lembur. Nya wayana bae Nyai kudu ka lembur Akang. Geus salse mah ku Akang pasti dianterkeun ka ditu. Tah kumaha mun kitu Nyai?" Ceuk Sandaga akhirna mah mere putusan rek mawa Dewi Lasmaya ka lemburna kusabab asa pamohalan ari kudu nganterkeun ka Kertagiri mah. "Kuring mah sejak miluan bae kumaha Akang. Ngan kumaha tuh kuring teu kuat leumpang ieu teh. Teu kuat leuleus Kang." "Keke, Akang teh asa boga keneh cai dina lodong." Ceuk Sandaga bari nyabakan lebah cangkengna. Nya bae aya keneh lodong teh, caina aya satengah deui urut basadahar jeung aki lodaya. Gancang bae lodong teh dibikeun ka Dewi Lasmaya, teu sirikna dirontok. Regot cai diinum nepikeun ka beak teu nyesa. Dewi Lasmaya ayeuna mah awakna ngarasa seger teu leuleus teuing kawas tadi. "Nuhun Kang,
geus teu kuat kuring teh asa ganggarateun. Sandaga tenembal manehna keur mikir sangkan bisa lumampah deui lamun cicing bae didinya geus tangtu bakal kapoekan manten. Nyai, moal hade urang cicing bae di dieu geus tangtu urang bakal kapoekan di tempat anu sakieu hara-haraeunana. Penyawayahna bae nyai ku akang rek diakotnya ulah ngerasa raga pokona mah kulantaran kaayaan anu kacidawuditna. Tah kitu nyai. Cek Sandaga geus eueuh di jalan sangkan bisa lumampah deui neruskeun lalampahan ka lembur Cikapayan iwal ti kudu ngakod Dewi Lasmaya. Kuring mah seja nurut bae Kang. Ngan karunya bae ka diri akang ngagandong kuring teh. Depan geus tangtu bakal nambahan kabeung berat ka diri akang. Walon Dewi Lasmaya bari dumareuda kaciri tina juru panona aya nu ngeclak Cipanon. Ngarasa kagagas meureunnan ku kahadean Sandaga ka manehna. Ih, tong jadi pikiran nyai. Mata kieu ge akang teh sanggup. Sok adieu naik kana tonggong. Ceuk Sandaga bari dongko nukangan ka Dewi Lasmaya. Teu harese Dewi Lasmaya unggah kana tonggong Sandaga. Barang nangtung teh karasa ampeg awak Dewi Lasmaya teh. Ngan Sandaga inget kana papatah guruna nyaeta Mama Kiai Abdul Rojak, lamun keur nyorang lalampahan sarta barang bawa berat batek bae ajian hampang raga. Inget kadinya mah Sandaga gancang ngawatek eta ajian. Kiliwing dumadakan awak Dewi Lasmaya anu tadi karasa berat teh ayeuna mah karasa hampang beuteut ciga mawana naon. Geus kitu mah Sandaga neruskeun di lalampahanana bari ngagandong Dewi Lasmaya. Kirawanci pecat sawed Sandaga geus nepi ka sisi lembur anu katelah Cilamping sanggeus manggih tempat anu rada singkur reg bae Sandaga eureun bari ngecagkeun Dewi Lasmaya. Kaciri kesang juuh maseuhan awak Sandaga ambekanana kaciri ngahegak awahing ku ripuh. Lain ripuh balas ngako Dewi Lasmaya tapi ripuh balas nyorang lalampahan anu sakitu jauhna. Nyai, wayahna urang reureuh heula di dieu. Akang teu kuat lapar jeung hanaang ieu teh. Keun bae ka lembur Cikapayan mah geus deukeut. Dina wanci sareupna ge urang geus bakal nepi ka lembur. Nyai daguan bae di dieu nya. Akang rek meuli kadaharan heula ka warung. Lain teu hayang mawa ka jero lembur heungan bisi jadi katanyaan ke ku urang lembur. Barina ka lembur Cikapayan mah teu ngaliwatan lembur Cilamping tapi mengkol ngatuhu. Kitu pokna Sandaga bari nutup ka Dewi Lasmaya. Ari Dewi Lasmaya teu nembal ukur unggeuk we dasanya namah manehna ge geus teu kuat lapar. Leos bae Sandaga indit anu maksudna rek meuli kadaharan ka jero lembur. Sanggeus tatanya kanu araya dirinya, akhirna Sandaga anjog ka hiji warung. Terus bae barang beli kadaharan saperluna teu poho minta cai nginum kana lodong awi. Teu lila Sandaga geus nepi ka tempat anu tadi teu loba catur deui brak bae duanana dalahar bangun anu ponyo pisan perbawa beuteung anu lapar. Komo Dewi Lasmaya mah teu sirikna diranggeuman nyomot sangu teh awahing ku lapar. Rengse dahar teu wara arindit lantaran beuteung karek kararaban
kudu namper heula. Sandaga mah terus melenyun udud. Ari Dewi Lasmaya sanggeus kararaban mah awakna karasa jag-jag deui, tanagana geus mimiti pulih ngan suku masih karasa nyeri jeung carangkeul. Arang langka manehna manyorang leumpang anu sakitu jauhna. Kang, wayana kuring gandong deui. Ari awak mah karasa jag-jag, tanaga geus mimiti aya. Ngan suku teu kuat nyeri jeung cararangkeul. Ceuk Dewi Lasmaya bari mencetan bitisna anu memang kaciri barare. Tong salempang Nyai, keun bae anu diakod mah ridho. Temal Sandaga bari seuri ngabanyolan ka Dewi Lasmaya. Ari Dewi Lasmaya nyerengeh seuri bari celetot nyiwit ka Sandaga, atuh Sandaga mending ngagurubug. Hampura Nyai, banyol akang mah. Ceuk Sandaga bari saterusna ngagandong di Dewi Lasmaya, teu poho ngawatek ajian hampang raga deui. Lamun saujratna mah Sandaga biheung sanggup ngako Dewi Lasmaya bari nyorang lalampahan anu sakitu jauhna. Jauh teburung cunduk anggang teburung kasorang, dina wanci sareupna Sandaga geus nepi ka lembur Cikapayan. Samalah Dewi Lasmaya ge leumpang ayeuna mah nuturkeun Sandaga, ku kabeneran wanci kitu mah kaayaan lembur teh kacidati iseunana, kulantaran urang lembur keur ka masigit atawa ka tajug arang langka anu ngulambreng. Dasok aya paribasa wanci sareupna mah waktuna setan siluman silemin sandeka lalaliar, ceuk sakaul mah wanci sareupna sarua jeung wanci pajar bangsa siluman. Sapanjang jalan teh Sandaga rurat reret nitenan kaayaan lemburna anu loba pisan robahna, imah jelug-jeleg aralus, jalan lemur ge jadi leuwih hade. Nyata pisan loba parubahanana lemur teh. Aing geus lunta 5 tahun hampir kalinglap. Kitu ceuk gerentes hate Sandaga. Sanggeus ngaliwatan garduh ronda, srog Sandaga ka hiji imah anu kawilang agreng anu tayalian imah anu jadi kolotna. Bus katepas terus bae uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal sora awewe ti jero imah bari kadenge sora anu leumpang nyamperkeun ka lebah panto, brai panto muka. Sing horeng anu datang teh indungna Sandaga nyaeta Ibu Asmana, gancang Sandaga munjungan ka indungna bari unggah ka jero imah. Aturan Ibu, ceuk Sandaga bari nyolongkrong ngajak sasalaman.
Ari ibu Asmanah ukur molohok bari nyidik-nyidik kanu anyar datang, telilah kitu nate gabruk bae ngarangkul ka Sandaga, dages yakin eta teh anakna anu geus mulang. Gusti anu agung, Sandaga anak ibu anu bager anu kasih. Ceuk ibu Asmanah bari murubut ku Cisoca, kagagas da puguh ge lantaran salila 5 tahun teu panggih jeung nu jadi anakna, teu ngarasa sedih jeung nalangsa kumaha atuh. Pon kitu deui Sandaga nyuuh dina rangkulan ibu Asmanah, sajongjonan mah ieu indung jeung anak teh paungku-ungku nyacapkeun ka sono bari nembrakeun ka bunga hatena. Sanggeus leler Sandaga diuk dina kursi, pon kitu deui ibu Asmanah diuk ngarendeng jeung anakna. Iraha hidup miang titutugan Gunung Warangga teh. Ceuk ibu Asmanah tumanya ka Sandaga bari nyusutan Cisocana, di barung neuteup antep ka Sandaga. Beuki tembong ayeuna mah, beuki gede teh Sandaga beuki kasep jeung gandang. Saleresna mah kamari angkat di pasantren teh. Nya kitu kawengian di jalan, janten ngaredep heula di lemur lebak jero. Ari ama ka mana ibu? Temal Sandaga bari rurat reret anu saterusna tumanya ngeunaan bapana. Bapak hidup mah keur katajug sakedeung dige balik. Keke, ari itu saha di luar Sanda? Ceuk ibu Asmanah bari melong ka lawang panto, karek katingali aya nu ngajanteng di dinya. Sandaga ge asa kaingetan ka Dewi Lasmaya, atuh gancang bae muru ka lawang panto, terus bae Dewi Lasmaya dituyun ku Sandaga. Memeh diuk Dewi Lasmaya munjungan heula ka ibu Asmanah. Ari ibu Asmanah ukur colohok nitenan kayaan Dewi Lasmaya anu kacida kucelna, tapi teu wani cumarita. Sandaga surti kana eta kayaan bari pok bae cumarita ka ibu Asmanah. Ibu, tengah kaseur pertarosannya, kumargi abdi cara pekene. Kebae tos rine tangtos abdi bade ngajentrekeun sagala rupina. Keun bae ibu ge ngarti, jik bae ayeuna mah geraba bersih. Ceuk ibu Asmanah ngamaklum kana kahayang anakna. Abdi mah bade katampian caket balong, eta bae si Nyai anu di dieu mah sakantenan pasihana mutraksukan ibu kanggo gentosna. Nya keun bae si Nyai mah urusan ibu, juk bae hidup mah bisi rek katampian bisi kaburu peuting manten. Ceuk ibu Asmanah bari ngaleos ka kamarna, rek mawa baju keur Dewi Lasmaya. Ari Sandaga asup ka kamarna nyokot salin terus bae kaluar rek katampian. Kaayaan di luar teu poek teuing, kabeneran harita teh keur caang bulan. Sandaga leumpang ngagedig muru tampian, brus bae Sandaga mandi. Awak anu tadi kareunang balas kakesangan teh ayeuna mah karasa seger. Sokomo caina ngagulidag tina pancuran, mata genah kana awak. Rengse mandi, Sandaga rap disalin ku papakean bawa ti imah. Ari baju kotor mah dijingjing, barang nepi ka imah teh Mama Jamhuri geus nyampak di dinya, gancang bae Sandaga munjungan ka bapana. Aturan ama, Ceuk Sandaga bari ngarangkul ka Mama Jamhuri. Bagja teuing Sandaga anak ama, geus rengse anjeun teh nyuplih elmu. Bunga pisan ama teh. Nuhun Gusti, jisim abdi tos dipasihan hiji ganjaran anu kacida ageungna. Pokna Mama Jamhuri kaciri socana cari nakdakan. Sami-sami ama, abdi ge sami ngaraos kalintang bagjana. Kitu ceuk Sandaga mangsa harita. Telila silih rangkulna teh, Sandaga muru ka kamarna bari nunda baju anu kalotor. Telila geus kaluar deui, geek diuk payuneun Mama Jamhuri. Ama mah moal wakaloba tumanya datang tuna teh, hidup masih cara pekene. Ayeuna mah urang dalahar ngariung, hitung-hitung syukuran nikmat. Yen hidup geus rengse tina nyuplih elmuna.
Pokna Mama Jamhuri bari neuteup ka anakna Sandaga. Muhun Mama, maksad abdi ge kitu. Keur kitu teh torojol Ibu Asmanah di pawon bari gek calik sagedengeun Mama Jamhuri. Lain ibuna geus arasak popolah teh. Urang ngariung di dieu itung-itung syukuran bae. Anak urang geus mulang deui ka lembur. Ceuk Mama Jamhuri bari ngareret ka Ibu Asmanah. Parantos apana? Karing unjalan ka dieu? Temal Ibu Asmanah, keur kitu aya nu norojol ti kamar anu tayalian ti Dewi Lasmaya anu karekreng sedangdan. Barang serog kadinya, Sandaga jeung Ibu Asmanah nepikeun ka molohok. Teu mata kaget kumaha atuh lantaran Dewi Lasmaya anu ieu mah kacida bedana jeung Dewi Lasmaya anu tadi anyar datang. Anu tadi mah sakitu kucelna bari jeung lagedu pinuh ku kokotor, tapi Dewi Lasmaya anu ieu mah lir putri karaton. Geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat. Raraina meuni cahayaan, tetela Dewi Lasmaya hiji tangtungan wanoja anu mibanda rupa anu kacida geulisna. Dewi Lasmaya teu nolih kanu pating polohok ka manehna, solongkrong bae munjungan ka Mama Jamhuri. Haturan wilujeng tepang. Ceuk Dewi Lasmaya bari imut, ari Mama Jamhuri teu nembal ukur ungeuk we bari mencerong ka Dewi Lasmaya. Da sidik Mama Jamhuri mah teu apal kumaha mimitina, ngan pok bae tumanya ka Sandaga. Saha ieu teh Sanda? Sandaga tangka ngakurubug asa kagebah lantaran Sandaga asa cangcaya keneh kana paningalina. Ieu ama Dewi Lasmaya engke bae ku abdi dijentrekeun nya. Temal Sandaga ngajawabna ka ciri semu gugup. Ibu, hayu atuh saurang bade nyanakan katuangan. Cek Dewi Lasmaya ke Ibu Asmanah. Mangga Den, nyai. Temal Ibu Asmanah semu tagiwur. Ibu Asmanah dibarengan ku Dewi Lasmaya ngunjalan kadaharan ka jero. Sanggeus sayaga kabeh mah brak bae dalahar bangun nikmat nakeranan. Sajeroning dahar teh Sandaga maling teuteup ka Dewi Lasmaya. Sok sieun Dewi Lasmaya teh siluman anu keur malih warni jadi manusa, tapi maknya aya siluman teu bisa ngalawan basa diiwat ku para begal. Kitu pamikir Sandaga mangsa harita. Lamun kabeneran pabantrok teuteup, Dewi Lasmaya maledogkeun imutna ka Sandaga. Anu karasana ku Sandaga mah asa nyeak panas awak-awak.
Rengse dalahar mah sararea ngariung deui dina kursi, sandaga nyilang-nyilang bari ngaroko. Pareum di rokok lagi ah. Aduh. Ruhakna dikena celana di salah bolong nih. Sandaga riweuh sorangan sabab ruhak rokona murudul kana samping. Cing anaking, ayeuna mah hidup gesal se, ama teh hayang apal kana lalakon hidup. Sok raguar ka ama. Ceuk mama Jamhuri bangun anu teu sabar hayang ngadenge lalampahan sandaga. Mangga mama, ku abdi urang guar lalampahan anu karanapan ku diri abdi. Mudah-mudahan cing janten luang sareng pangalaman, khususna kanggo diri abdi. Kitu ceuk sandaga bari terus bae nyaritakeun lalampahan manehna. Ti mimiti kaluar ti pasantren tug nepikeun kadangeta harita ditetek tayanu kaliwat. Tah kitu mamanutos karanapan ku diri abdi teh. Sandaga mungkas caritana. Lalakon teh kacida ahengna. Tapi syukur hidup geus bisa nulung ka batur nalang kanu ngaranapan Tunggara. Nepi ka Nyi Dewi salamet, ama muji syukur ka Yang Agung hidup jeung Nyi Dewi dibere kasalambetan ku pangeran. Reueus ama teh anaki. Pokna mama Jamhuri bari semudu mareuda, teu nyangka lamun anakna ngalaman kajadian jiga kitu. Gusti nu Agung, nepikeun ka kituna nasiban teh ieu Nyai. Nah makhluk naon atuh nepikeun ka jahat-jahat teuing. Taya ras-rasan pisan ngan untungna bae hidup teh salamet keneh di tangtayungan ku pangeran. Nah, mun segahan teh bakal ditanda sameureun ku begal gejul. Kitu ceuk Ibu Asmana, manehna ngerasa keheul ka para begal jeung mangwatirkeun ka nasib Dewi Lasmaya. Ari Dewi Lasmaya mah teu milu cumarita ukur nengetan bae kanu keur cacarita. Tah, ayeuna rek tumanya ka Nyi Dewi. Nah, kumaha mimitina ieu teh nepikeun ka bisa aya kajadian kitu. Ejeungna saha Nyai teh nu sabenerna? Ngarah teu jadi panasaran pikeun salarea. Sok geura terangkeun ka ama Nyai. Kitu ceuk mama Jamhuri bari nutup ka Dewi Lasmaya. Dewi Lasmaya ngarenghap napas panjang terus ngareret ka sandaga anu direret unggeuh. Unyuk sumangga ama, abdi bari nerangkeun sadaya ngeunaan diri abdi. Mung sateu acana abdi nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, boh pilih matos ngarepotkeun. Kantenan Kakang sandaga mah, abdi teh sasat kahutangan nyawa, moal tiasa ngabales jisim abdi teh. Hatur nuhun ya Kang, mugia pangeran ngabales kana kasayan salira akang. Pokna Dewi Lasmaya cumaritana dumareuda di barung ku carinak dakan. Ulah ngomong kitu Nyai, sagala rupa kajadian geus diatur ku Nu Maha Kawasa. Geus tong jadi pikiran. Ama sakula warga teu ngarasa kahesean, anggur mah bunga we nu aya. Cing percaya ka ama sapinuhna. Hatur nuhun ama, katampi ku diri abdi. Ayeuna abdi bade medarengeunaan diri abdi. Ari wasta mah tos pada kenal rupina mah anu neulah Dewi Lasmaya. Lembur matuh karang padumukannya eta di Kademangan Kertagiri. Dupipun Bapak Wastana Raden Wiharja, kaleresan nuju nyepeng kalungguhan janten Demang di Kertagiri. Dupipun biang Wastana Ibu Suhaimi, naon margina abdi diiwat ku begal teh, kieu lalakonna mah. Barabat bae Dewi Lasmaya teh nyaritakeun lalakon manehna basarek indit ka Kademangan Giri Mukti
ngaluuhan pangulem ti putra Demang Girimukti inditna kana kareta kuda dikawal ku dua badegana jeung saurang kusir. Di tengahing perjalanan basa nyorang leuweung dicegat ku begal anu aya genepna. Para badegana teu mampu ngalawan para begal anu pamustunganana. Dua badegana jeung kusirna ditandasa. Ari manehna dibawa ku dua begal anu maksudna marek dibikeun ka gegedugna. Dewi Lasmaya dibawa asruk-asrukan ka jero leuweung ngan untungna Dewi Lasmaya teu dirurujit di gada baharga dirina. Nya antuk nama manehna salamet kuyasana sandaga basa di leuweung tutupan. Tah kitu kajantenan anu tumiba ka diri abdi teh ama. Oge ibu, oge Kang Sandaga. Kitu ceuk Dewi Lasmaya mungkas caritana. Geuning salira teh putra Pangagung den. Hapunten ama tos kumawantun campla ka salira sareng eta kajantenan anu tumiba ka salira teh meni mata ketir sareng ginggiapeun kanggo ama mah. Alhamdulillah Allah anu kawasa masih nang tayungan ka salira enden Dewi Lasmaya. Kitu ceuk Mama Jamhuri teu boga panyangka saeutik oge lamun Dewi Lasmaya teh anak menak turunan Pangagung anu kacida dipihurmatna mangsa harita mah. Ibu oge sami enden nyuhunkeun dihapunten boh bilih kirang nyugemakeun ka salira enden. Sakawit mah ibu teh heutos nyangki anu teu pararugu ka salira enden teh. Heda eta ninggal salira enden meni kucel sareng lagedug. Sakali dihapunten ibu tehnya. Ceuk Ibu Asmanah minta dihampura ka Dewi Lasmaya lantaran basa anyar datang geus nyangka anu teu paruguh ka Dewi Lasmaya. Harita teh Ibu Asmanah nyangka ka Dewi Lasmaya teh andar-andar. Awewe teh jelas teh ya. Ari sandaga mah teu milu cumarita ukur tungkul we bari nengetan anu keur cumarita. Ama sareng ibu teu kenging nyebat enden ka diri abdi. Abdi manarah pisan. Ulah dumeh ninggal abdi putra Pangagung. Cekap Nyai Baenya. Sareng abdi nedawi di samentawis abdi bade ngahanjer heula di dieu. Margi abdi teh ngaraos baluas kene. Etang-etang titirah nenangkeun emutan. Saur enden Dewi Lasmaya nyuhunkeun widi ka Mama Jamhuri sareng Ibu Asmana. Hoyong bumen-bumen heula di Cikapayan etang-etang titirah niiskeun pikir nenangkeun mana. Ih, mangga teh teuing Nyai. Ama sareng ibu mah kalintang bingahna. Bilih bade saterasna ge. Ih, bae teh teuing. Tembal Mama Jamhuri ngarasa bunga. Lantaran enden Dewi Lasmaya rek nganjrek heula di imahna. Anu ngobrol parat nepikeun ka wanci sareureuh kolot. Kulantaran geus tarunu, Mama Jamhuri jeung Ibu Asmanah amitan rek ka kamarna, tinggal duaan bae enden Dewi Lasmaya jeung Sandaga. Teu acan tunduh Kang. Mangga bae bilih bade leleson mah. Hawatos tangtos capek sareng riputus nyurang lalampahan anu sakitu tebihna Kang. Saur enden Dewi Lasmaya bari neuteub antep ka Sandaga. Teu acan den Nyai. Tembal Sandaga rada tagiwur dina cumaritana. Teu kenging nyebat enden atanapi Nyai nyebat Dewi bae ngarah langkung raoseun nya Kang. Saur enden Dewi Lasmaya bari gumujeng asa kagugu meureunan ku pola Sandaga. Muhun Nyai. Dewi maksud teh pilih salira tos tunu mah mangga bae geura leleson. Ceuk Sandaga. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui. Aduh
eta tengah beuting paduduaan deui bae jeung awewe sandaga. Kamari jeung Nyilela, ayeuna jeung Dewi Lasmaya. Ampun gogoda. Amit-amit jabang hayang amit-amit pikabitaheun. Aduh salah. Insyaallah nya ieu dongeng teh di-upload dina YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Ulah hilap di subscribe-nya YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ieu lagunanya